Cicindiran, cicindiran, cindir sampir gogonjakan. Cicindiran, cicindiran, omat ulah kasindiran. Maghrib maghrib pangaosan balik nama menemukannya arurang sagerombolan ieu ti kelompok dua. Isuk-isuk dahar roti tuluy nginumna surabi tepangkeun abdi teh dendi mun pangik sok suraseri. Ka warung teh beli kecap balikna mamawa jejer tepangkeun nama abdi teh cep budak mak anu bagus. Indi teh mamawa gelas kuihna nyandak sisir tepangkeun abdi teh ikhlas abdi siap tempa sindir. Kagirang dek meuli lenca di karedok make bumbu tepangkeun abdi teh Ica kapayunan ibu Juju. Kaci Amis jeung si Aki balikna lewat sawangan tepangkeun abdi Kiki nu hobina lelempangan. Lempang sore ninggal leuwina jero jeung sepi tepangkeun abdi teh selfie bager kasasama deui. Kaonangan aya 2 Seri Bagja karasana tepangkeun abdi Dewi Tea osok bunga unggal nyaba. Meuli kembang warna-warni disimpenna di pot bumi tepangkeun abdi Watni nu resep masak di bumi. Meuli uyah kapanana meuli senal ka si Ejra tepangkeun abdi teh Lita anu bagal sareng Bagja. Hiji waktu aya Dendi sareng Icep diuk santai bari ngalobrol dina kaayaan panas. Maranehna hayangan nu seger nepi ka salah sahiji inget kana buah si Abah sarta boga niat rek nyokot. Cep, wah ieu meni panas pisan, hayang nu seger-seger euy. Heuh den euy teu kuat haragna panas. Meulina geutah balikna meuli sapeda. Meni bareseun kieu pasti nganah dahar buah. Meuli buah kabi eda. Meulina buah ganas. Nya euy pasti ngeunah ami seger keur paranas. Semoga urang mah sakal buahna. Apa naya kapan si Abah jigereun mah maneh? Nu si Abah eta mah lain urang. Salila tidinya aya Ica sareng Selfie nu ningali Encep jeung Dendi keur ngawangkong. Tuluy maranehna milu nimbrung nepi ka akhirna babarengan rek maraok buah milik si Abah. Hei, keur naraon arah ranjeun di dieu. Siga nu keur ngobrol serius wae. Teu naon ngomongkeun buah hungkul. Heuh halagna hayang buah. Naon anu loba buah mah nu dijijereun imah batur. Nya nu deket imah si Dendi tah loba nu geus asak. Tapi eta mah buah si Abah euy. Ah sakedik bae mah malah kanyahoan. Nya urang rame-rame we pasti aman. Heuh aya tuh bisi kabur aya si Abah. Mending gerak indit malah naon da? Malah naon ieu teh aslina? Hayu atuh Hayu hayu. Ayo. Saenggeus nimbrung barudak opatan eta sarepakat rek maok buah milik Abah. Teu jauh ti dinya aya Dewi ningali kajadian eta tuluy nepikeun bejana ka si Abah. Itu tuh gencetnya tuh. Oh, itu tuh. Aya buah. pasangkeun teh lampu neon dipasangkeun gagabah tuh barudak ngaromenaon buah mok buah si Abah. Bejakeun ku urang ka si Abah gerak. Assalamualaikum Abah. Abah. Ayo naon atuh Neng? Abah itu barudak mau buah di kebun Abah. Ya udah sedang moal sakumaha meureun nyanak nage. Ih atuh Abah tuh man carekan gerak. Udah satu Neng, hitung-hitung sedekah. Abah mah kitu wae kesel Neng mah bade ameng we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kade Neng. Tidinya aya Warni sareng Nita nuju milarian Dewi. Nalika mendakan anjeunna
Wani sareng Nita katingali leuwas ningali kaayaan Dewi nu keur jamedud. Tidinya Dewi nyarioskeun kajadianana ka Wani sareng Nita. Dewi ka mananya teu ningal? Ih kamananya sami teningal. Hayu atuh urang piralian ka ditu. Hayu. Ka mananya? Itu atuh ka ditu. Kaditu. Itu si Dewi. Nya hayu orang samperkeun. Dewi. Kunaon Dewi di dinya? Kunaon di paruran di piralian teu aya? Di enjing-enjing. Ih, abi teh kesel. Tadi abi ngawartoskeun ka si Abah aya nu maok buah ngan teu didangu. Saha Ari Dewi? Itu geuning barudak opatan itu anu balangor. Ih, si eta maok naon? Maok buah nu si Abah pantesan we buah si Abah ara reueuh da dipaokan ku barudak opatan eta. Ke lamun ngaliwat urang sindiran yuk meh kapokeun. Heueuh ih. Saatos nyarita babaturan Dewi ningal opat jalma. Tuluy disaur ngadeuketan. Nalika papangih maranehna silih sindir. Tuluy dipisahkeun ku Abah sangkan rukun deui. Itu lain barudakna teh. Mana? Heueuh itu. Hei, kadarieung. Area naon ieu teh euy? Maraneh nya nu tadi maok di kebon Abah Abi. Naon fitnah maraneh arurang mah di ditu keur arulin teu maok yey. Tadi Abi ningali langsung maraneh maraok buah. Isuk-isuk ka Cikarang balikna meuli calana. Naon mitnahan arurangnya mana buktina? Si Guntur mamawa kedok cegah kura-kura. Barang batur di paraok pasti tanya pura-pura. Keur geuring mah teu ngareuna dahar teh teu karaoseup. Nyeri hate ku dipitnah mah bisa dileungitkeun. Matak tong fitnah bukti mah. Abah aya naon ka dieu bah ieu nu maok teh ieu. Henteu Abah abi mah pulang arulin ti ditu. Maraneh dah. Maneh. Tos. Unggal poe ka Cibatu bulak-balik meuli sangkar. Namun pas saya ulah itu kudu rukun sangkan sadar. Tah ayeuna mah buah Abah mah kanggo sarereaaneun mangga bilih bade nyandak asal kudu inget ka batur. Sok anu masing arakurnya. Namun